tuh buru lek mani mah. Ah, tiris. Segala tiris ari emak. Pan aya ieu tah tingali aya cai haneut di dieu mah tinggal nyetrekeun teu kudu nangeur heula. Oh, tinggal terekan ya? Tinggal nyetrekeun. Oh, di dia lainnya terekan na? Di dinya teu kudu nangeur heula ieu mah. Halus aslinya. Mah orang suluk. Ulah daek bobogohan jeung jelema anu tara salat. Nah, salat ge geus wani ditinggalkeun, kamu ada yang ninggalkeun maneh. Ari jadi awewe, ulah jiga buah mangga di tukang dagang. Nah, bonang diasaan sama meh dibeli. Carita nawe geus dipitrahan ari boga hate masih kene sok goreng ka batur. Cuak. Sibuk nguruskeun hirup batur. Ari hirup soranganana muradul. Buat kalian yang punya tetangga kembali julid padahal abis maaf-maafan pas lebaran, positive thinking aja. Mungkin dia sudah kembali ke setelan pabrik. Pak. Baturan, aya pangabutuhna hungkul. Hiduplah seadanya, daanglah seayana. Ulah tikanu eueuh diaya-ayakeun. Nah, Eueuh. awewe nu sok resep puroi kesal ke batur sarua jeung tangkal talus. Nah, saruana ateuh. Gengsi we digedekeun, ari hirup oh kagabreg. Asam ah. Tahun geus ganti ari hutang teh dibayarkeun wae. Mana teh nganjem duit, apa minta sumbangan? Menurut prediksi, di bulan ini kita akan dilanda dengan musim kemarau. Namun nyatanya prediksi itu salah. Bukan hanya musim kemarau yang kita alami sekarang. Kita juga dilanda dengan musim yang lain. Apa itu? Musim selingkuh. Paribasa ari kolot, lamun mang meulikeun baju budak, kawa baju keur lebaran, sok kudu nu badag cenah. Sangkan kapakena teh lila. Atuh pas poean lebaran teh nya make kaos oge asa make baju gamis. Laiknya ku pergi tinggalkan dirimu sejauh. Jalan-jalan ke Purwakarta, balikna mawa kuda, hanas aing geus satia, manehna kalangkah midua. Jalan-jalan ke Babakan, balikna meuli keju, hanas aing geus bebeakan, kolotna teh satuju. Jalan-jalan ka Buniaga, ka warung meuli sukro, pedah aing jelema teu boga, manehna leuwih milih nu boga Pajero. Jalan-jalan ke Panyaweyan, di jalan meuli dukuh, geus aya niat tek ditanyaan, tapi manehna malah salingkuh. Mi, ieu li nu hese mayar hutang teh. Oh, tenan. Boga balingbing. Ari sia teh nalu make nyebutkeun balingbing. Nari eta naon atuh? Kacang. Banten mawa baneja, nenden ketan dina jero simut. Unggal dinten katinggal balanja, ari kana sametan tara emut.
dagang laksa, ngadaang pare di kang ngajetruk. Majar kenah henteu maksa, ari teu dibere injem osok mutruk. Teh Nana dagang BH, Mang Barna ngomean WC. Hutangna teu sabaraha, ari mayarna hararese. Teh Ina urang jangari, sangu gigih kalelesan. Keur nginyemna meuni babari, ari pas ditagih loba alesan. Naik sado nepi ka barat, suku kadempet ku erak piring. Usum halodo cai saraat, eusi dompet ngilu garing. Mataknya hutang sabaraya, rentok diingu wae. Wawan orang Cimande, melak tangkal deket antena, boga parawan geus gede, kan hanya katana barang guna. Ka Bandung lewat Tunggilis, mawa dodongkal dina coet. Boga indung menikah gelis, ngan hanjaka meuni cerewet. Nyen coet nata kasalak, dibelina ku Mang Daro, mah cerewet atawa galak, lamun anu jadi budak ngawaro. Teh Eha nyeunan comro, rek nyuguhan semah orang Cililin. Kurang kumaha urang geus ngawaro, sok cicing di imah tara ulin. Teh Lisna mawa semah, orang Batak juragan pare. Aya alusna cicing di imah, tapi imah Baratak sok hare-hare. Kababakan meuli telenan, meuli heula tisu jeung ragi, barang hakan sosoranganan, minum susu teu bagi-bagi. Teh Halimah meuli tisu, meuli toge kasih teteh. Kolot mah sagala minum susu, biasa nage cai teh. Dah hayang atuh make ngasaan susu. Yo atuh. Nih ngana oge nya susuna. Nya heueuh atuh. Komo nu kemasanna leuwih gede mah, leuwih warang. Orang dewasa ge pasti resep. Nya wareg ieu mah geunah deui. Ayeuna mah maneh urang jasa heula buru. Eta si juri gara ka indit. Katanya Bhinneka Tunggal Ika, Tapi beda pilihan capres kok musuhan. Katanya nggak mata duitan, tapi serangan pajar kok diterima. Katanya pengen jadi negara maju, tapi di saat milih pemimpin negara, kok malah golput? Beda pilihan pastreko puluhan. Beda pilihan caprekot puluhan. Itu mana? Mi, naon alasan Umi lamun pasea jeung salaki tara dijen status? Percuma malayan peduli. Naon alasan Umi lamun gering tara dijen status? Mal matak cager. Kunaon Umi tara pamer duit dina status? Era ku Rapi Ahmad. Mi, kunaon Umi lamun aya kasusah tara dijen status? Nu hiji dari ka Umi bisi emprak. Kaciannya war rek main bola. Hatiku hancur, nempo mantan geus kawin ti heula. Jalan-jalan meuli gula, meulina ka Jangari. Jang naon bobogohan lila lamun saukur dinya nyeri. Jalan-jalan ke Tegalga, nyanut kue diduakeun, tong wara hayang rumah tangga. Lamun masih keneh bubudakeun. Jalan-jalan ke Ciranjang, sakalian bari nyaba. Ngakuna mah masih keneh bujang, padahal mah anakna geus loba. Jalan-jalan ke Tunggilis, beli ceker engke sore. Kapa majikan nitah kudu geulis. Ari duit keur skincare tara mere. Jalan-jalan ke Cigondewa, Jauh-jauh teuing. ih udah can angus. Jalan-jalan ke Cigondewa, balikna meuli lapis legit. Hayang katempo batur mah hirupna sagala mewah, padahal mah lieur teu boga duit. Gua salah heuh deui.
Mang Yana meuli munding. Ima teh Ratna di posisian. Gayana meuni ginding. Ari dompetna eueusian. Hai. Cihelang lewat Cimanggu, cintaku hilang karena terlalu lama menunggu. Naik rakit mekal duku. Hatiku sakit karena dia selingkuh. Ngingu angsa di paraban ketan, hatiku nalangsa inget ka mantan. Aya si Wiwi ngadahar telepon. Geus hayang kawin tapi can bisa move on. Ole. Naik rakit di baturan Pak RT, hatiku sakit karena teka bagian BLT. LTW hayang usaha. Nyeun sakoteng dicampur dodol. Nyeri beuteung hayang modal. Jiga tuh. Cianjur meuli gagang, teh tina meuni cawoka, cing jujur ari dagang, ngarah batina jadi barokah. Ngalamar kisah make saringan, aya semah mawa paneli, tong sok ngarasa kasaingan, da milik mah moal pahili. Ngalah salak make sapu inyuk. Cakep. Teh tina anak ki oha, dagangan beak di arah ranyuk, ari batina teh sabaraha. Meuli wajan gambarna batik, ka Cianjur meuli enten, sanajan batina leutik, nu penting mah jujur jeung konsisten. Di Cikarang loba seseuheun, teh Ratna urang tungilis, ka urang loba nu bogoheun, da beungeutna meuni geulis. Teu nyamung. Ini sore balik isuk. Awewe nahaon coba gawe model kitu. Naon ceuk, langsung sumudon bongkena abdi rana. Abdi mah balik isuk oge meujeuh, da gawena di pasar subuh. Coba tuh ceuk sakali-kali mah dangdan. Ngarah naon? Supaya eta beungeut jeung hate teu sarua gorengna. Cek, Woi, rek ka mana, Cek? rek ka pasar. Rek naon ka pasar? Nya rek balanya tuh. Piraku rek moro bedul. Hei, balanya wae euy si Ece. Heueuh da rek naon deui atuh. Ari duit geus ngahunyud mah. Hei. Bangun rek meuli baju lebaran si Ece mah. Ah, lain. Da meuli baju lebaran moal di pasar. Naha? Mung bajuna sieun sarua jeung batur. Baju mah geus mesen we ceuk mah. Mesenna oge ka dispenser. Desainer meureun, lain dispenser. Heueuh eta. Lain Ece asa geus lila tara ulin ka dieu. Tara milu ruang riung jeung nu di dieu. Anak puasa mah loba ruang riung. Naha? Sieun batal lain puasa karena ngomongkeun batur. Ah, lain. Kunaon atuh? Sieun ngarinjem duit ke lebaran. Boro malek nginyeum. Huy. Aduh, Aya naon? rek nitah. Nitah naon? Panganjukeun kue jig. Ah embung. Arera teuing aing mah kudu nganyuk. Guru atuh sakedeung. Bejakeun we nu umi kitu. Ah ada anger atuh era. Nah tuh lain ku umi sorangan ka ditu. Guru atuh sakedeung ieu yang barang dahar. Nya nitah, nya kudu nganyuknya. Guru bisa di kulian. Bener rek di kulian. Heueuh, cik guru panganjukeun lah kue. Sabaraha hiji kuehna? 2 we tong loba teuing. Heueuh atuh, daguanya.
Wah. Tah geuning. Mana kuliahna? Kayaknya nganyuk heula. Maknya kuliah oge di Anyuk. Udah eueuh tuh duitna. Ari aya mah duit mah kudu nganyuk we oge. Tah geuning, tes di mana di maneh? Mesti ditu tuh, ulin yang si Eis. Ngan ngablu we pagawean teh. Awewe mah nyangu, beberes naon di imah. Udah tepira, ulina oge sakodeng. Sae, ulin ti isuk ngeluk nyebutkeun sakedeung. Awas ya lamun daang di imah rasakeun. Moal. Katempo we daang di imah rasakeun sia. Moal dahar di imah, urang mah. Rek di dapur. Tata rucingan. Nih, tata rucingan nih. Alat elektronik naon anu loba teu nginum? Hah? Siapa? Taluk. TV kembung. Tipe cembung, komar. Sok enak umieun. Saha nu sok cicing hareupeun hawu? Nu sok cicing hareupeun hau. Teuing. Taluk lah. Si Duru. Mi, topi naon anu berehan. Teuing. Taluk. Taluk. Kop WA. Kope. Kope amit. Saha penyanyi dangdut anu tiis? Penyanyi dangdut anu tiis. Teuing taluk. Lalu Taluk lah. Mangsur S. Kadang seperti bunga segar dipuja-puja, tapi bila Mi, minta duit. Sabaraha 25 we, keur meuli kuota. Sabaraha tahun umur maneh pasti kene ngenta duit kakolot. Hah. Aku lagi kesel, Marimar. Kenapa make kesal? Aku kan beli baju di toko online. Kalau lihat gambarnya sih, modelnya bagus, warnanya cantik. Di keterangannya juga, katanya bahannya itu tebel, seperti banget tetangga yang hese mayar hutang. Terus udah datang belum bajunya? Udah, tadi pagi. Ternyata model bajunya itu tidak sarua dengan yang digambar. Bahannya ipis, jahitannya juga karinyun. Pas aku cobaan bajunya, di palebah keleknya itu sereg banget. Kalau misalkan tangan kita gugupayan saja, rasanya takut banget nggak derewek. Baju murah ya yang kamu beli? Iya, baju murah. Makanya aku daek meuli. Mujur saja. Harga itu menentukan kualitas. Kalau beli barang murah itu memilikan. Tah, baju yang kamu pakai bagus, pasti mahal. Kata siapa mahal? Murah kok. Kalau ini aku belinya di Hijab Gelis. Kardigan ini cuma 30 ribuan. Begitupun celana kulotnya cuma 30 ribu. Kok buru-buru mau ngagidik kemana? Mau nyokot HP, gak sabar pengen check out produknya Hijab Gelis. Tipe-tipe jelema lamun ditagih hutang. Yuk, kumaha sama tante. Aduh, bulan harupnya cek. Teu can aya nama. Yuk, kumaha sama tante. Kamari teh bade dibayar cek ku abdi teh. Kamari teh aya nama. Yuk, kumaha sama tante. Oh nya cek. Terus aya niat teh abdi teh bade mayar kamari teh. Ngan acisna kaanggo meser Pajero. Yuk, kumaha sama tante. Puntennya hutang nu mana? Yuk, kumaha sama tante. Sanes teh hoyong mayar ece. Di mana atuh kamu mayarna caroge abdi teh damel tos sabulan.
Mana kurang kali abdi ti jurali tina tangkal toge. Cuk, kumaha sama tante? Oh. Hari abdi sahanya. Ece saha? Cuk, kumaha sama tante? Oh, nya sama tante. Eta lain kamari anak ece asup kana TV. Keur dagang gorengan di ditu di naon Citayam Fashion Week cenah. Cuk, kumaha sama tante? Cek aing kengke. Ngan hayo we nanagi wae da ku aing dibayar atuh. Mani bawel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon, Bu? Nuju ngadaweung we. Upami ngadaweung teh kudu bari nyanet atuh Ibu. Muhun ieu oge. Nuju ngantosan laleur euteup, teras dicapluk. Ah, si Ibu mah aya-aya wae. Ieu abdi teh bade naros perkawis sametan, terus bade 7 bulan ning. Unggal ditaros si Ibu mah ngan bulan hareup wae. Bulan hareup nu mana atuh Ibu? Atuh sabar heula we, Neng. Kamari teh tos aya niat rek dilunasan. Kan acisna kaanggo heula. Yang meser acuk saragam pikeun grup pengajian ibu-ibu. Badai pengajian ge meuni kudu nganggo acuk saragam atuh Ibu. Kawas pamain bola wae. Upami teu kitu, mungkin moal diajakan ka acara Mamah Dede. Yeuh Ibu, upami jalmi alim ngalunasan hutang, yen mawat teh moal dihampura ku Gusti Allah. Saurna hadis oge. Komodein mah alim ngalunasan hutang mah teh disebatna teh bangsat di akhirat teh. Wios dalami keneh kana maot ta oge. Hoyong pernah heula sareng BTS. Nah, ari si Ibu digawean si aku dewek. Aduh, eta sora sirit uncuing mending ngelak. Siga nama tina luhuran bumi Ibu. Ah, maknya. Nyantos satu Bu, ari kitu mah abdi bade uih heula we ah. Kin ka dieu deui. Mangga Bu. Asa beuki tarik atas sirit uncuing teh. Neng, kadieu, laki lunasan we ah.